Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu parantos disungsi dina video anu kamari. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa madarkeun kayaan alam ti peuting nyatana kasarkum anu mana kiwari parantos aya di lembur Cibubuay. Kumaha tumitra lajunganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kayaan alam ti peuting di lembur Cibubuay. Yang ojai ieu mah Kang Sarkum piraku poho. Kumaha ari emak jeung Titin masih kene aya di dieu? Tanya Sarkum bari melong kasih Ojai. Saha? Dedengean teh Sarkum. Nah Sarkum anak nama anak teh kitu anu geus lila eueuh bejana. Jawab si Ojai kaget ngadenge kitu teh. Panona mencerong ka Sarkum hatena rada deg-degan aya rasa keueung. Da puguh ceuk batur mah aya anu nyebutkeun lamun Sarkum geus maot nelasan pati. Jadi sok sieun anu datang teh ririwana. Nya bener yo Akang Sarkum. Piraku ujang poho deui. Ke heula rada kaget puguh uing teh. Ari Akang Sarkum teh hirup keneh atawa geus maot? Cing jawab anu benar. Tanya si Ojai lantaran hayang yakin lamun eta teh bener Sarkum sarta lain ririwana. Beuk naha meuni kuteung teuingeun jang make nanya kitu sagala. Nya atuh Akang teh hirup keneh matak balik deui oge. Jeung deui can ngarasaan maot. Piraku ujang teu percaya. Pedah eta cenah lila Akang eueuh di lembur. Tapi apaan lain ngadung hati maot. Da buktina mah buleger keneh Akang teh. Oh, jadi benernya anjeun teh Kang Sarkum. Bener yo Akang. Geus teu kudu cangcaya. Sarta Akang mah lain ririwa. Walon Sarkum nyaritana tandes tur daria. Ngadenge jawaban kitu si Ojai percaya. Kang Sarkum, naha ka mana bae atuh Akang teh mending ngarales sarta lebeng eueuh beja-bejana acan. Heug atuh ari indi teh kudu bebeja ulah luas leos teu puguh. Estuning matak pi ka hariwangeun. Cuk si Ojai beri terus ngadeuketan ka Sarkum. Yang Ojai, puguh oge panjang lalakona mah. Keun engke lamun geus salse ku Akang bakal dicaritakeun sakabehna. Ayeuna mah Akang teh hayang geura panggih jeung emak kitu deui Titin. Geus sono. Nah masih keneh cicing di dieu atawa kumaha? Walon Sarkum teu sabar geus hayang amprok jeung anu jadi indungna. Lamun kitu mah hayu atuh urang gancang ka jero Kang. Da indung Akang mah jeung Titin geus pasti aya lantaran can ingkah ka mamana. Jeung deui kabeneran uing oge ieu teh rek nganterkeun goreng ulen. Hayu atuh urang ka jero. Geus pasti indung Akang bakal bungaheun. Ceuk si Ojai bari ngaleos. Ari Sarkum nuturkeun pandeuri teu lasrog ka hareupeun panto terus keketrok. Ari Sarkum ngajanteng nang tunggegireun. Punten mak,
Mak, punten. Ceuk si Ojay ulug salam bari gegeruan ka Maanah. Saha eta teh? Jang Ojay. Maanah nembalan ti jero kamar lantaran harita geus rek sare. Laras ma abdi. Sok enggal buka pantona. Ieu aya tamu bade ka ma. Kutan aya tamu nya ke heula atuh sakedeung urang buka pantona. Maanah anu keur ngagoler koreja tudang juru turun tina ranjang. Poloyong muru kana panto gancang tulakna dibuka. Kolotrak reket bray geus kitu ngelol ti lawang. Aya tamu saha Jang Ojay? Sok ka dieu atuh cenah asup. Ceuk Maanah bari melong kanu keur ngajanteng di luar. Nempo indungna harita Sarkum geus teu kuat nahan kasono. Mak, yo abdi mak, Sarkum anak mak. Ceuk Sarkum langsung ngarontok nyaritana kadenge dumareuda bakat ku sedih. Tapi campur jeung bungah lantaran bisa panggih deui jeung indungna. Sedengkeun Maanah kacida pisan reuaseun nyaksian kitu teh da puguh teu nyangka. Saha ujang teh? Nah bener ieu teh Sarkum anak emak. Tanya Maanah bari neuteup ka Sarkum neges-neges kana rupana. Laras mak, yo abdi Sarkum anak mak. Ujang anaking benar geuning ieu teh hidup Sarkum. Maanah ngarangkul ka anakna. Da ayeuna mah geus sidik sarta jelas lamun anu aya di hareupeunna teh tetela bener Sarkum. Samalah Maanah saeutik oge teu boga rasa cangcaya lantaran ngarasa yakin tangtu eta teh Sarkum. Kajeun teuing ku batur geus aya anu nyebutkeun maot, tapi hate indung leuwih seukeut lamun memang anu jadi anakna aya keneh di kieuna. Sareta buleger teu kurang nanaon. Ujang anaking alhamdulillah geuning hidup teh hirup keneh. Sarta aya dina kasalamatan tapi kamana bae atuh menikah kara mulang. Tanya Maanah ngusapan tonggong anakna samalah bari dihujanan ku Cimata. Alhamdulillah mak, abdi teh salamet. Hapunten mak, wireh abdi parantos ngahariwangkeun ka emak. Tapi ayeuna abdi teh bungah lantaran geus bisa mulang deui ka lembur. Sarta riumung pulung deui jeung emak. Nya mah oge sarua bungah Jang. Hidup ayeuna geus mulang. Ayo atuh asup ka jero ulah di lawang sangkan ngobrolna tu manehna. Lantaran mah teh loba pisan picaritaeun ka hidap. Kitu deui Jang Ojay, ayo asup ka imah. Ceuk Maanah bari ngareret ka si Ojay anu ti tadi ukur ningalikeun. Mangga mak. Tembal si Ojay bari seuri. Hatena milu bungah lantaran Sarkum geus balik. Satuluyna mah sararea arasup terus gugek dariuk ngariung di tengah imah. Keur kitu torojol Titin kaluar ti lawang kamar anu kakarareng sesolat. Nya barang nempo kanu keur ngariung puguh ngajenghok tapi bari jeung atoh. Kang Sarkum. Ceuk Titin terus muru ka lanceukna. Tin, kumaha cager? Alhamdulillah Kang. Ari akang kapana wae. Titin ngawalon so ngajak sasalaman gap ditampanan ku Sarkum bari imut. Puguh panjang lalakona mah Tin. Dapat cai ka ditu nyai. Karunya lancok hidup teh geus pasti capek jeung hayangun nginom. Samalah lamun aya masa kalian jeung lalauhna. Lain tadi teh aya keneh sopan cau. Sok buru bawa ka dieu. Ceuk Maanah nitah nyokot cai ka Titin keur nyuguhan lanceukna anu kakara balik. Ieu aya lalauhna mama. Goreng ulen haneut keneh. Sok mangga mak geurah raosan. Ceuk si Ojay bari sok nunda goreng ulen anu tadi dibawa. Geuning Jang Ojay mawa goreng ulen. Nuhun atuh Jang. Sami-sami mak. Jawab si Ojay bari ngareret ka Titin anu pareng keur melong ka manehna. Ari Titin imut geus kitu terus ngaleos ka dapur teu geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai enteh 4 gelas jeung lalauhna kulup suuk sapiring. Sok ditundaan geus kitu gek diuk milu ngariung. Gap Sarkum kana gelas, regot nginum meninggalak-lak. Kawan tuhanaang.
Telila cai ente sagelas geus beak. Kop kana goreng ulen bawa si Ojay am dihuapkeun meuni cacamoilan. Da puguh beuteungna karasa lapar. Kawan tu geus nyorang lalampahan anu kacida jauh. Sedengkeun maanah Titin jeung si Ojay ukur naringalikeun teu wani wakaloba carita. Ari sabab sararea oge geus ngarti kana kayaan Sarkum anu tangtu beuteungna lapareun. Teu sakumaha lila. Sarkum geus rengse barang daharna. Awakna karasa jagjag sarata tulung seteuing cara tadi. Terus ngaluarkeun dompet bako dekul ngalinting daun kaung gur diseungeut. Satuluyna kayaan simpe sakedeung. Tapi teu lila pok maanah ngomong. Jang, da ayeuna mah kawasna geus salse. Cing sok caritakeun kumaha lalakon Ujang teh. Jeung deuna make indi teu bebeja heula. Nepi ka hampir sararea urang lembur mah pahibut nareangan. Jang Ojay jeung Pak RT burber ka ditu ka dieu. Meureun sigana aya nepi ka 5 poe mah terus ngider mapai-mapai raratan hidup anu eueuh pisan bejana. Malah anu sawareh mah baroga sangkaan lamun hidup teh geus maot. Tak kitu Jang. Nah kumaha eta teh anu sabenerna. Jeung nadeuna harita teh jadi atawa henteu nepungan Nisarah jeung barudak teh. Kitu ceuk maanah tumanya kalayan Daria kanu jadi anakna. Ngadenge kitu Sarkum rumenghap narik napas. Geus kitu sok nunda heula ududna kana asbak, red ka indungna ka Titin jeung ka si Ojay dipapai saurang-saurang. Kawas anu hayang sidik kana rupana. Kieu mah lalakon abdi teh anu salengkepna mah. Mangga geura Bandungan ayeuna urang pedar. Nya Jang sok kadinya geura caritakeun anu lengkep ngaraka harti. Nya Kang, sok geura pedar kadinya. Sabab abdi oge panasaran ieu teh hayang nyaho. Nah naon anu kalaman ku Akang? Si Ojay milu nimbrung da puguh manehna oge teu sabar. Sarua hayang nyaho kana lalakon Sarkum anu ngareles teu lembur teu beja teu carita. Puguh kieu ieu teh mimitina mah. Harita teh poe Minggu kirawan Cihaneut moyan. Abdi teh indit ka imah Bah Ijon rek nepungan barudak jeung Nisarah indungna. Tapi hanjakal teu panggih lantaran di imahna eueuh sasaha harita teh. Tapi teu lila Bah Ijon norojol. Nya terus ditanyakeun sarta manehna nyarita lamun barudak teh keur araya di kota di imah bibina Nisarah. Tah kitu ari ngomongna ka abdi mah. Samalah bari katempo budina oge meuni kurawed baeud. Ngomongna ketus estuning matak pikanyerieun. Da lamun seuk ngagogu nafsu mah geus hayang nyabok we harita teh. Ceuk Sarkum inget kana caritaan jeung sikepna Bah Ijon anu teu matak pikaresepeun. Ari saterusna kumaha? Maanah ngengklokan bari melong hatena beuki panasaran. Ari saterusna mah abdi teh dicarekan. Nya dicarekan lak-lak dasar beak bersih eueuh anu nyesa. Pokona mah bahasana teh kabeh oge matak pikanyerieun. Estuning matak peurih kana hate. Nya jelasna mah teu kudu dibeunyeur beaskeun teuing. Sabab tangtu mah bakal milu nyeri ngadengena oge. Sabab kolot mana anu ridho, anakna dihina sarta dicacampah ku batur. Jadi cukup keur abdi hungkul anu ngadengena jeung ngarasakeun. Ku tante kitu nya Jang. Tetelah Bah Ijon teh kejem jeung telenges taya pisan ras-rasan. Samalah mati baheula teh waleh hayang ngahina jeung nganyerikeun ka urang. Estudingnya campah. Abong-abong urang kasebut jalma teu boga. Jadi manehna teh wani ngahina sakama-kama estuning beak karep taya pisan ajen sapeser. Ae saterusna kumaha Jang? Maanah tumanya deui terus ngusap cimata anu nyalangkrung maseuhan pipina. Sanajan Sarkum teu ngajelaskeun oge tapi geus bisa nyawang kana caritan Bah Ijon anu teu weleh hayang ngahina kanu jadi anakna. Ari Titin jeung si Ojay. Harita teu milu ngomong tapi duanana pogot ngabarandungan.
nya sanggos dicarekan. Harita abdi terus balik ari niat mah. Tapi pikiran ngadadak jadi baluweng. Hate nyeri jeung perih lir ibarat digerihan ku hinis lamun ceuk anu enggeus mah. Nya sacara teu sadar abdi teh leumpang nguturkeun indung suku anu hideung ngalengka sorangan. Ari anu satuluyna ti dinya mah abdi teu inget deui kana nanaon. Leumpang beut kawas aya anu mawa, pikiran jadi kosong lelembutan teuing ka mana. Reg Sarkum ngomongna eureun heula terus rumenghap tarik napas bangun berat. Alah, geuning meuni kitu lalakon akang teh. Haritos kitu salajengna eta teh kumaha Kang? Abdi mah janten panasaran pisan ieu teh. Ceuk Titin bari neuteup ka lanceukna. Sigana teu sabar hayang geura ngadenge kana caritan anu satuluyna. Nya kitu deui si Ojai sarua. Ieu Tin saterusna mah. Nya kira-kira wanci pasosore, harita akang sadar tapi kacida mata keheran. Lantaran aya di hiji tempat anu jauh ka ditu jauh ka dieu. Sarta can pernah katincak ku akang. Akang teh bingung sarta teu nyaho naon anu kudu dipilampah. Ku sabab capek nya terus harita teh diuk heula bari mikir neangan jalan sangkan bisa balik deui ka lembur. Ngan untung keur kitu teh aya 2 urang lalaki anu ngaliwat. Nya terus ngobrol jeung akang sarta maranehna nanya naha naon cenah sababna make jeung aya di dinya. Nya terus bae dicaritakeun sajalan terahna, lamun akang teh katalimbeng. Nya atuh ngadenge kitu mah maranehna duaan teh jadi karunyaon. Ceuk Sarkum ngomongna ngabohong lantaran teu wani lamun kudu nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Sabab tangtu bakal nimbulkeun pertanyaan anu sejen. Nya sajabati kitu, ras inget kana caritan si Aki anu nyarek sangkan ulah ngucah ngaceh sagala kajadian anu karandapan ku dirina di imahna si Aki. Oh kitu nya lalakon akang teh. Beut asa rame ngabandunganna oge. Sok Kang teruskeun deui kumaha satuluyna. Beuki panasaran ieu teh. Nyapu go oge rame jang lalakon akang mah. Nya mah oge kataji ku lalakon hideup mah. Sok kancang tuluykeun. Nya satuluyna mah abdi teh diasongan dahareun ku maranehna. Nya ku sabab lapar teu ditolak terus bae dahar bari ngobrol ngalen ngidul. Pamustungana abdi teh ditawaran pagawean. Sarta lamun daek mah rek dibawa ka kota. Nya teu loba mikir langsung we ditarima da puguh cicing di lembur oge teu boga pagawean. Jadi eueuh salahna lamun neangan pangalaman di kota. Nya gancangna carita terus bae abdi teh milu jeung maranehna. Anu kabeneran jelemana teh duanana oge balageur matak pikaresepeun. Jeung deui meuni karini ngawantu jelema beunghar. Tah kitu mah lalakon abdi teh. Kitu ceuk Sarkum nutup sakabeh caritana sarta geus teu kagok dina ngabohongna. Lantaran ceuk pikirna kagok borontok kapalang belang. Daripada terus terang leuwih hade ngabohong sakalian da kawasna moal aya nu nyahoeun. Uloh jadi kitu nya lalakon hideup teh. Nya syukur atuh jang mate bunga anu taya hinggana ngadengena oge. Geuning ka hideup teh masih keneh aya jelema anu mika welas jeung mika asih. Urang wajib sujud syukur ka Pangeran Gusti Allah anu Maha Suci. Anu geus nurunkeun pitulung sabab geus pasti Pangeran mah moal ngantep ka makhlukna anu keur nandangan tunggara. Asal urangna sabar tawakal tur ikhlas dina narima sakabeh cocobaan anu keur tumeba. Syukur jang ayeuna geus bisa balik sarta urang bisa ngariung deui sakulawarga. Mak bunga tur bagja. Ceuk maana hatena asa ngemplong bang balu anu salila ieu dirasakeun ayeuna mah ngadadak jadi sirna kaganti ku kabungahan. Nya mah puguh abdi oge bungah pisan bisa ngariung deui jeung emak jeung Titin kitu deui jeung Jang Ojai anu geus dianggap adiku akang. Sarta teu poho nganuhunkeun kana sagala rupa kahadean ujang. Sarkum ngareret ka si Ojai samalah teu poho nganuhunkeun kana kahadeana. Hehehe, sami-sami Kang. Wing oge bunga ayeuna panggih deui jeung akang. Aeh, ari jelema anu geus nulungan teh saha ngaranna? Jeung deui urang mana?
Nya susuganan we atuh hiji waktu mah urang teh bisa nganjang ka imahna sakalian jalan-jalan ka kota. Si Ojay harita nanyakeun jelema anu geus nulungan ka Sarkum. Kadenge kitu nya Sarkum teh rada ngahuleng sigana mah keur mikir tapi teu lilapok ngomong deui. Ya eta ari ngaranna mah puguh teu apal. Sabab akang mah ka maranehna teh sok nyebut juragan. Jeung deui poho teu kaburu nanyakeun. Oh, jadi akang teh teu apalnya kana ngaranna. Tapi ari alamatna mah tang tu apal meureun akang oge. Ya ari alamatna mah apal akang oge da puguh lila cicing di imahna. Ya lamun teu salah mah Cihampelas. Imahna teh deukeut pengkolan. Jawab Sarkum ngomongna teu euleum-euleum nyebutkeun alamat imahna deukeut pengkolan. Tapi teuing pengkolan anu mana jeung deui Sarkum oge teu apal. Nah di mana ari Cihamplas. Da eta mah ngajawab soteh ngan saukur keur nutupan naon rupa kabohongan supaya teu kanyahoan. Oh kitu. Ari akang di ditu teh gawe naon? Si Ojay terus tetelepek da puguh hayang nyaho kana pagawean Sarkum. Ari pagawean akang mah puguh kawilang hampang. Kan saukur dititah nungguan imah. Kusabab maranehna mah unggal poe oge teu waleh sibuk sok udar ider wae ka ditu ka dieu nguruskeun pagaweana. Wah, genah atuh lamun kitu mah. Sigana akang teh betah. Nya komo we betah mah. Lantaran gawena genah. Duit keur jajan jeung ngaroko dibere, dahar jeung papakean oge dibere. Ari gawe ngan saukur ngurus imah. Wah, pokona mah betah akang teh. Jawab Sarkum ngarahulna beuki maceu. Da puguh hayang dipercaya. Nah, lamun betah mah sigana akang oge hayang ka ditu deui. Ceuk Titin mairan kana gunem caturna si Ojay jeung lanceukna. Ya atuh puguh we akang oge hayang ka ditu deui, tapi hanjakal moal bisa. Lantaran dunungan akang teh keur nyarawa kaluar kota. Ari cenah mah ngurus bisnis sarta moal balik tereh-tereh. Tah kitu. Hanjakal atuh nya Kang. Nya hanjakal pisan puguh oge. Tapi nya kumaha deui atuh. Jadi ujang teh dititah balik atunya ku dunungan teh. Tanya Ma'anah milu nimbrung. Nya mah dititah balik abdi teh. Tapi sanajan kitu teu matak handeueul teuing. Ari sabab dibahanan duit 20.000 keur modal usaha. Nya sigana bakal cukup keur ngamimitian deui dagang hayam mah. Kitu ceuk Sarkum bari nyerenge seuri terus ngodok duit tina jero saku bajuna. Nya terus ditingalikeun ka idungna. Nyemutkeun mah pamere dunungana. Sok padahal anu sabenerna eta duit teh pamahanan Nyi Sawitri pamajikanna anu anyar. Alhamdulillah geuning eta hidup geus boga deui modal keur ngamimitian deui usaha. Sok kadinya jalankeun sahade-hadena. Nya mudah-mudahan ti ayeuna mah usaha hidup teh taya halangan jeung harungan. Nya kitu mah harepan abdi oge. Ku ayeuna mah hayang jalan usaha teh sarta hayang manjang. Sangkan abdi bisa nyumponan bubutuh barudak jeung bubutuh emak. Samalah hayang deui nebus deui imah anu ayeuna dijabel ku si Wira. Dijabel meureun ujang sanes dijabel. Oh, dijabel. Ya hampura we atuh mah salah sautik mah. Da malum atuh pengetahuan jelema teh moal sarua. Teu nanaon. Nya kitu mah. Sabab eta imah teh boga emak ditinggal ti bapa. Syukur atuh muga-muga sagala paniatan hidup cing diijabah ku Nu Maha Kawasa. Sarta kumatang tu dijurung ku pangdoa. Amin, mak. Tapi ujang ieu teh aya hiji hal anu can dibejakeun ka hidap. Ari sabab mangarasa teu wasa pikeun-pikeunna. Lantaran hidup teh kakara balik sarta tangtu capek kene samalah can dahar-dahar acan. Ceuk Ma'anah bari melong ka Sarkum. Atena rada asa-asa lamun rek nyaritakeun kajadian anu tumiba ka anakna. Da geus pasti Sarkum teh bakal reuas lamun seug nyaho Nyi Asmi anakna geus maot lantaran dipacokorai. Aya naon kitu, mak? Sok wae caritakeun ka abdi ulah asa-asa.
Sarkum tumanya bari neuteub seukeut ka indungna. Ujang, mak tesannya nama berat lamun sekudu nyaritakeun hal ieu ka hidap. Da geus tangtu bakal ruas ngedengena. Tapi sanajan kitu eueuh pilihan lain. Sabab Ujang kudu nyaho kana kajadianna. Nya aya pasoalan naon atuh mak? Sok kancang caritakeun sarta ulah asa-asa. Samalah beja naon bae oge abdi geus siap pikeun ngadengena. Ceuk Sarkum beuki panasaran. Jajantungna ngadadak ratug tutungkulan. Ari Titin jeung si Ojay jarempe bari ngaralug tungkul. Da puguh geus bisa nyawang bakal pisah kumahaeun sedihna hate Sarkum lamun geus nyaho kana bejana. Jang, anak hidup anu leutik Nyi Asmi maot. Ceuk Maanah bari reumbai ku Cimata, hatina sedih inget deui ka incuna. Naon mak? Sarkum ngajenghok reuwas anu taya papadana. Panona buncelik bari calangap. Eta beja lir ibarat sora gelap salaser anu nyamber di tengah poe ereng-erengan. Bener Jang, Nyi Asmi anak hidup maot. Iraha mak? Jeung deui kunaon budak teh bisa maot? Tanya Sarkum bari melong ka indungna. Jajantungna ratug teu puguh rasa, samalah asa teu percaya kana beja anu bieu ditepikeun. Ari kajadian mah geus aya kana 12 poe. Samalah leuwih siga nama. Nya lengkep nama kieu caritana teh. Walon Maanah terus derek-dek harita nyaritakeun kajadian anu geus tumiba ka Nyi Asmi. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat jeung eueuh anu disumput-sumput. Da puguh ngarah ka harti. Sedengkeun Sarkum puguh bae meni ngajenghok bakat ku reuwas jeung sedih. Breh kacipta rupa anakna Nyi Asmi kokolebatan dina sawangan. Sarkum rumahuh narik napas jero bangun anu berat. Tah kitu Jang kajadianna teh. Puguh oge matak ruas jeung matak sedih. Saeutik oge emat teu nyangka lamun eta budak teh bakal pondok umur. Sarta maotna dipacok ku rai hideung anu teuing ti mana datangna. Maanah mungkas caritana bari nyusutan Cimata ku tungtung kabaya. Ari Sarkum keur sajongjongan mah teu lemek, samalah terus ngahuleng sarta teu karasa. Celak-celak Cimata ragragam tuluy murubut teu katahan. Asmi anaking anak bapa deudeut teuing hidup teh beut kudu ngalaman nasib sarupa kitu. Hampura bapa anaking sarta bapa rumasa lamun bapa teh geus coledar ka hidap. Tapi sakabehna oge lain kahayang. Tapi memang takdir anu ku bapa teu bisa disingkahan. Kitu ceuk Sarkum terus sasambat kanu jadi anakna. Satuluyna sageruk ceurik bakat ku sedih. Atena bener-bener nyeri jeung peurih. Ceuk pikirna, kasangsaraan jeung katunggaraan estuning datangna ruruntuyan eueuh pisan kendatna. Ningali kitu Maanah jeung Titin milu careurik. Kitu deui si Ojay panonna carinakdak krek ceurik tapi sakuat tanaga ditahan lantaran rada era. Mak, jadi kitu kajadianna teh. Tapi nah urai ti mana eta teh make jeung bisa macok ka budak sagala. Umur-umuran kakara ayeuna di lembur urang make aya kajadian budak anu maot alatan dipacok ku oray. Nyadu katoing da eueuh anu apal ari ti mana datangna mah. Ngan ari cenah mah si oray teh ngagulusur tina tangkal buah tukang ngon imah. Tah kitu Jang. Samalahapan orayna oge pada ngepung ku sararea. Tah Jang Ojay oge milu ngepung harita teh. Ngan orayna teu beunang. Ceuk Maanah bari ngareret ka si Ojay anu keur diuk sila meuni maneko. Nya bener kuring oge milu ngepung harita teh Kang. Samalah Bah Ijon oge milu teu tinggalun harita teh. Lantaran hayang maihan oray anu geus macok ka incuna cenah. Tapi aya anu matakeran Kang. Naon anu matakeran teh Jang? Sarkum nanya bari neuteub ka si Ojay. Ngadenge kitu hatena jadi panasaran. Nya eta matakeran. Sabab sakitu pada ngagebugan si oray teh teu paeh. Digebug ku popongkol, ku gantar, ku halu. Awakna teh kalah ngampul beut kawas karet. Tuluy ku Bah Ijon dikadek ku bedog beteungna. Tapi aneh teu teurak.
kalah terus we buburing kalan bari celegeg nya satuluy ku si Uyeh ditinggang ku batu keuna kana huluna tah tidinya terus pada ngabaledogan nepi ka awakna teh karuhang teu kaciri nya sangkaan sararea mah geus pasti sakadang orai teh paeh tapi barang batu na harita teh disingkirkeun beut aneh si orai teh eueuh Kang ngaleungit. Si Ojai harita nerangkeun kajadian waktu ngepung orai. Ngomongna bari papeta katempo sumanget pisan. Ari Sarkum meuni gogodeg barang ngedenge kitu teh. Jadi oraina teh ngaleungitnya. Nya ngaleungit. Puguh oge ngiles teuing ka mana. Da saurang oge atuh eueuh anu ningali ngaleorna. Nya bisi akang teu percaya masok bae tanyakeun ka Kang Oding. Lantaran milu ngepung jeung nyaksian. Ceuk si Ojai. Nyaritana dari pisan. Ngadenge kitu Sarkum ngahuleng keras inget kana kajadian ti heula. Basa keur aya di imah si Aki Sahroni. Harita dina mangsa manehna keur ngadekul dahar jeung goreng lauk. Beut ngadadak ngadenge sora anakna anu ngageroan nyebut bapa. Tapi saterusna mah teu matak jadi pikiran lantaran tangtu kajadian teh eueuh hubunganna. Tah kitu Kang kajadian harita teh. Nempok kitu mah kuring sabatur-batur jadi sieun jeung keung. Sarta boga sangkaan lamun eta orai teh lain orai biasa. Samalah ceuk Kang Oding mah sigana orai siluman. Si Ojai neruskeun deui caritana bari melong ka Sarkum anu keur ngahuleng. Ari eta oraina sagede kumaha Jang? Nya gedena mah sarua we atuh jeung pigeulang leungeun kolot. Rupana hideung lestreng semoherang. Panjangna aya kana 3 meter. Kitu ceuk si Ojai. Gap kana gelas regot nginum bangun anu hanaang. Lamun kitu mah panjang atunya orai teh. Nya panjang. Samalah mati deui. Buktina anak Akang Nyi Asmi nepi ka teu katurungan lantaran waktuna singket pisan. Nya bener mah tak kitu oge tangtu orai mati. Anu macok ka anak Akang teh. Sanajan kitukeun wae da ayeuna mah geus kajadian. Sarta moal bisa dibalikan. Sagala rupa anu kajadian ku Akang rek ditarima kalayan sabar. Nya Jang, sagala rupa anu geus kajadian hadena mah tarima ku kasabaran. Lantaran tangtu urang mah moal bisa mungpang kana takdir ti pangeran. Tah geus ayeuna mah teu kudu ngomongkeun deui pasoalan orai. Sabab geus puguh kitu. Mending ayeuna mah sok geura pikiran hari kumaha pilampaheun hidup anu satuluyna. Ya ari keur sahulaanan mah abdi teh hayang leureun heula capek. Tah pageto kakara rek kamimitian deui ngajalankeun usaha. Nya leureun heula we atuh ari capek mah. Sabab hidup teh kakara balik. Tah isuk lamun geus salse nyelang tepungan heula Nyi Sarah jeung barudak. Da geus tangtu saronoeun. Jeung deui ngarah rugrug kana hatena ari geus nyahuan hidup aya di lembur mah. Ceuk Maanah nitah ka Sarkum sangka nepungan Nyi Sarah jeung anakna. Nya nah kumaha hari kayaan Nyi Sarah. Jeung anak abdi anu dua deui nah carageur atawa kumaha? Sarkum harita kakara inget ka Nyi Sarah anu jadi bojona. Nyari katempona mah cagor Nyi Sarah teh. Kitu di barudak sarehat. Tapi ari hatena mah geus pasti sedih. Sok we pikir ku hidup manehna teh kapaksa kudu daek papisah jeung hidup salakina. Lantaran kahayang anu jadi bapakna. Sarta ditambahan deui ku kalungitan anak ku cara anu kawas kitu. Tangtu ku sararea oge bisa kagambarkeun. Nya sakumaha kanyerian hatena anu keur karandapan ayeuna. Mata oge manitah kahidap sangkan buru-buru nepungan. Karunya ku nasibna. Nya mak geus kasawang ku abdi oge kumaha sedihna hate Nyi Sarah.
Sarta abdi oge geus tangtu hayang panggih jeung manehna. Kitu deui jeung barudak. Tapi lamun rek nepungan ku ayeuna mah hate abdi teh rada mureng kan mak. Lantaran sieun panggih deui jeung Mbah Ijon. Engke manehna nyarekan sarta ngaluarkeun carita anu matak nyeri kana ati. Jujur we abdi teh mah teu sanggup lamun sekudu ngadenge kitu teh. Kan nyeri jeung kapeurih hate abdi moal bisa lipur dina waktu anu tereh-tereh. Nya keur sahulaanan mah abdi teh sigana moal waka manggihan Nyi Sarah. Sabab kayaana oge masih kieu keneh can aya parobahan. Kitu ceuk Sarkum nyaritana tatag kalayan hatena geus buleud. Moal waka nepungan Nyi Sarah lamun hirupna masih kene kawas ayeuna. Nyari kitu mah kaputusan hidup teu nanaon. Da mah oge moal maksa. Lantaran sagala rupana oge tangtu karasaku sorangan. Geus bae ayeuna mah geura babarsih ka ditu. Geuning eta awak meuni karotor kitu. Ceuk maana bari nitenan kana kayaana awak Sarkum. Anu katempona karotor kawan tugeus aya kana 2 poena teu disalin baju. Nya mah abdi oge hoyong babarsih heula ieu teh. Teu kiat aratul. Kan itu sok gancangan bisi kaburu peuting manten. Jang, ki akang rek kacai heula nya. Keun gampang ngobrol mah lamun geus salse urang teruskeun deui. Sarkum ngareret ka si Ojay anu keur melenyun udud. Hehehe, nya mangga Kang rek kacai mah. Dan nya atuh akang teh perlu mandi ngarasa seger. Ari abdi mah ayeuna bade amit we da geus peuting geuning ieu teh. Samalah geus rada tunduh. Jawab si Ojay bari ngerelek heai. Terus jung nangtung. Oh, sok ari rek balik mah atuh. Tapi omat isu kudu ka dieu deui. Urang neruskeun deui ngadongeng. Lantaran akang teh sono keneh ka Ujang. Jeung diulah poho si Oding mejaan sabab akang hayang panggih jeung manehna. Sabab geus lila tetepung kumaha kayaana ayeuna. Beres lah Kang. Keun isukan urang tuluykeun ngobrol mah. Samalah Kang Oding rek di bejaan. Pasti bunga lamun ngadenge akang geus mulang mah. Da unggal panggih oge teu weleh nanyakeun wae. Ceuk si Ojay. Sanggeus kitu Sarkum terus ngaleos ka tukang. Gap kana anduk jeung wadah sabun, juru turun ti imah terus muru ka pancuran rek bebersih. Kitu deui si Ojay harita amitan terus ngagedik balik muru ka imah uwana. Anu aya teh ngan ukur tinggal titin jeung maanah anu masih kene dariuk can ingkah tina tempatna. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kamtun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.